Hirup matong rudat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah ya Baraya. Didangat wengi ayeuna ya. Aduh. Alhamdulillah ya. Kang Uje saha ka saung Kang Haji Channel cenah. Saur nama Baraya ya di saungna Kang Haji Channel teh obos anu ti Majalaya teh cios cenah Baraya ya. Monokan oh Majalengka Baraya. Aduh hampura ya Bah. Majalengka cenah. Saur nama cios Baraya ya. Monok cenah nginep di saungna Haji Channel. Tuh. Ayeuna mah orang langsung we Baraya ya nya. Tuh. Dapurna mah tos ngepul geuning. Baraya dia. Tuh kapurna ka masak naon tuh Baraya. Tapi ya Baraya duh hening na kieu nya diwengi mah Baraya. Masya Allah pokokna mah. Allahu Akbar. Cing orang tinggal ya. Waduh. Alah ya Kang Haji Banda ya jeung channel. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Aduh ya Kang Haji Channel ya tah Baraya ya tuh. Kita masak naon nih teh? Iya kena goreng sampe beledug. Wah bener lah alhamdulillahnya. Saurna mah cenah aya obos ti Majalengka ya teh cios nginep. Ieu teh bade nyuguhanana. Oh suguhanana saaya-aya we nya. Mohon ku sampe dayana sampe ya Haji Channelna gaduh sampe. Sampenya aduh sampe beledugnya. Ka dieu da aya tamu. Nya cenah. Abi ge dikontek ku Kang Channel teh ku Haji Channel teh cenah. Kang Uje cenah ieu obos di Majalengka cios cenah nginep teh gitu cenah monok cios. Kan kadewe ye ka obos Majalengka gitu di dieu mah seueur nyamukna gerara deui di teh aduh. Mohon eta mah ari kersa. Nya kitu nya Tapi da kersaeun. Ya ulang tinggal we nya kieu teh teu nya. Mohon mangga. Aduh tuh. Taros lah. Harusnya ya Kang Haji Channel ya tuh. Chef teh teh. Ieu Baraya ieu teh chef koki ieu teh di Hotel Enyoh cenah ieu. Tuh tinggal lah cing enak orang buka paling mana ya bos Majalengka sejen paling dia Baraya ya. Aduh. Assalamualaikum bos. Waduh. Waalaikumsalam. Yo bos ya euy. Ada geuning aya incuna. Kang Haji aya incu geuning. Kang Haji. Kemana wae, Cep? Kang Haji sibuk ini si Uis biasa. Oh, iya mah incu nurus tunjung ya mah. Karek datang geuning penak deui sehat, Cep. Aduh, sehat. Alhamdulillah. Aduh, iya. Sumpingan kelarasan we aya obos di Majalengka ya. Oh, alah, Masya Allah tuh geuningnya euy. Tah, Baraya. Ieu we obos Majalengka ye. Saya aya we di saung Kang Haji Channel mah obos. Mohon geuning aduh Nya, genaheun di saung Kang Haji Channel teh. nya. Guyub rame geuningnya aduh. Tah kitu obos. Abdi ge jadi betah di dieu teh. Tadi siang meureun disuguhan teh ku bonteng jeung Kerupuknya. Ayeuna ieu teh naon sampe beledug ye. Tah. Nah ngagoreng dadakan. Mohon aduh Masya Allah. Hideungna di alhamdulillah. tah Aya ku nikmat. Aya ku nikmatna obos. Jauh gitu pipikiran teh. Wah, Jeung nu gitu. di kota ngeureun geunah di dieu Kang Haji pantesan betah Kang Haji. Betahnya tuh Baraya. Ieu kopi heula. Mangga. Abdi oge ti banyak teh ya mutu wae ka saung teh. Ka saung teh nya. Janten upami abdi teu kieu aduh emotan teh rada ngariut teh. Oh. Abi oge emot teh kasih Abah ye. Wah, dinya mah da nurus tunjung, kahayang ieu mah aya kahayang. Sono ye Ieu mah aya kahayang. Nanyana teu aya. Sibuk ka jeung si Uis biasa. Aya kahayangna ieu mah ye. Kalinaan teuing euy. Ngan tadi abdi ibak aduh Nya, Kang Haji ini tega teh. Oh, ibak di mana di sumur kahuripan? Mohon cai teh Kang Haji ieu teh pantona mana Kang Haji? Di dieu kieu teh aya aja. Abdi teh lurat leret. Udah sieun aya nu ninggal kitu teh biasa gitu nya. Biasanya aduh. Alhamdulillah geuning nya ge dinu kitu ibak teh aduh ini merenah. Mernahnya aduh alhamdulillah. Laras aduh. Nya Lewat ya. ngan digulusul kayak tadi teh nu nimbul saha cing teh nu nimbul bisi nu ngaheureuyan atau saha. Kang Haji
kadon ngajak ocon Kang Haji. Ocon tah eta kungkul obosnya ya Kang Haji channel teh. Jadi jalmina humoris gitu obos aduh. Ya tuh ku solmetna aya Kang Haji Banda ya. Jadi abi mah upami enya heula mah sarira teh rada cerdas gitu nyarios teh tempat testing juga eueuh. Nya. Matak upami abdi namanya abdi tuang heula. Oh nya. Ngabantu si kopi. Raos kana emutan teh. Oh gitu. Lancar we emutan teh. Lancarnya. Jadi patuangan abdi mah amun teu diisi bensin teh sok eta sok macet. Nya kirang normal teh apa kitu nya? Teu normal. Teu normal tah gitu. Aduh. Oge duit kaca canda. Oh kakaknya kamari cenanya nya Kaca canda teh kieu. Jadi haji channel si urang enyo jadi abdi teh kaca candak si urang enyo. Jadi hodamna teh tarik. Oh tarik tuh. Kota beteung Iya, tah. we abdi ge ngiringan ngenjoh wae. Nah, kitu nya tah kitu oh bos aduh. Abdi duka kumaha ya. Kali nikmat ka cidaya sampe. Aduh. Aduh Tong hilap alhamdulillah. bersyukur Kang Haji. Tah etanya tuh baraya aduh. Aku bari dibantos. Alhamdulillah tuh ngapai jeung Kopi kamera. sampe. Nah, tuh aduh rokona 234 tuh. Ye jarum Masya Allah tuh. Nah kieu obos ya hampura we obos di saung Kang Haji channel mah saya aya we ya ge ya. Tampi pisan Mohon, kunikmatna ka kunikmatna nya. cidaya. Aduh. Iraha deui nya sok. Tigana mah aya bahan betah di dieu Kang Haji. Ah gitu tuh. Adi Nah, oge jauh-jauh ti Banjar hadieu munang ku emut wae emutan. tuh kue mutai kue Ngenyo. emutan cenanya. Nyo sareng ibadah teh raoseun. Asli nikmat pisan jadi saung. Ieu teh daya lampu ngangge senter benernya Kang Haji. Nya tuh penerangan mah kieu we obos saya aya we ieu mah ieu teh kangge mun pami ngobor ieu teh Kang Haji channel sareng Kang Haji Banda ieu teh. Sok ieu we ngangge ieu gitu. Atuh Kang Haji ke orang ngobor Kang Haji cing kumaha di dieu ngobor. Wah asli lah seueur belutna ge. Upami eta sawahna atos dibuat. Kada atas buat kayak nama. Bisa dibuat mah awon hatingan teh aya belokan. Awon tuh. Lanjut teh rada Nah, anu ieu nyocok Kang barayanya Haji. alhamdulillah ya. Leungit Oh, mah. iya. Kasuntingan tamu ya di Majalengka cenah. Ku penasaran Urang ngariung kitu nya. hoyong nginep cenah di Manina. Aduh. di sauna Kang Haji channel di Kebon Pakuan barayanya tuh. Aduh, tuh ngawangkong sanajan kopi hideung jeung sampel ge tuh. Alhamdulillah ya cenah si obos narimakeun gitu tuh. Ibak di sumur kahuripan cenah aya nu noong cenah. Aduh tah. Tah ieu incunan nu nurus tunjung tah. Mana wae jang. Aduh. Di dieu mah aya nu kok anehna. Kumaha ya aneh obos? Manya abi nyikat waos kudu kurinso. Aduh tah kitu hungkul abe kiat cenah kamari ge ya. Itu sakurinso we. Aduh ieu teh kumaha. Mudah. Pangsa kana abdi teh nyeri baos. Abdi belajar ku obatna naon teh tiasa abdi teh awal mesare rinso disikat dugikeun kagetihan. Alhamdulillah dugikeun ladangat ayeuna abdi teh nyeri. Kan abi mah teh nyeri huntu Kang Haji atuh mah teh nyikat kurinso we Kang Haji teh pergi. Nyeuseum. Wae Kang Haji channel mah nya. Baos rinso jadi bersih. Bersih jadi pembersih noda obos eta teh. Jadi baroda tuntu teh. Nya. Tapi asup akal oge ji rek urutan lah engke mah. Upami nu sanesna biri teh kiat. Kiat gitu. Kamari ge ya bos Haji Eman di Tawisan. Nah, Teu kiateun Haji Eman ge kurin sama bos. Aduh tuh alhamdulillah ya. Ieu baraya ya tuh. Di di saung ieu mah tuh. Aduh sunyi sepi suara jangkrik barayanya. Masya Allah ya. Ya gini tuh. Itu nyamuk teh gerede baraya duka ya ya. Si obos bakal tibram mah ya bobo di dieu ya. Di saung Kang Haji channel. Siap-siap kada aya ku autan mah sabras siki mah salosin sugan mah ya. Da di dieu teh nyamuk teh gerede baraya nya. Tapi aku penasaran cenah ieu si obos di Majalengka cenah. Hayang nyobian ya. Monokan saung Kang Haji channel tuh. Matak bungsu. Tuh. Mun ieu Peteli teh ya. ulah lami-lami teuing. Tuh. Abah teh hariwang besi Kamalinahan, kumaonam. Maksudna naon kok maonam teh seueur anu bunuh diri.
seueur nu Tuh. tabrakan di jalan Nah, ieu cing dugikeun ka Cirining, puputa ulah dugikeun ka abahna kitu, nyaah abah ka mah. incuna baraya nya tuh. Sanajan incuna Iya, nurus abang tunyung doa. gitu baraya. Anu Tapi upami kadeudeuk ka amung nyaah ulah mah kamalinaan teuing ka gitu. incuna Dedeupun tuh kolot mah. silih ringannya tuh. Kira haji ngawinkeun teh Ji. Paling ke tos lebaran paling. Oh, terus lebar. Hmm. Amin. Tapi ya Kang Haji, abi teh cacan pernah kan si Eus teh ting nu mana ieu teh kalaka we. Ari mah atoy Oh, pibesanan teh. nya. Pak Haji cenah Pak Haji, naon Pak Haji? Ieu budak teh da tos layeut cenah nyang kewe abdi mah nyuhun sarantosna kumargi abdi teh acan siap. Budakna kumaha ku abdi bade ditaros heula. Amun utami langkung utami tah budak rada nyeretet kana hate ku abdi bade ditikakeun ari tunangan heula mah da engkena 2 kali biaya janten habis di supagedos raos gitulah Iya. Pak Haji gitu. Oh mohon hari kitu mah sae nyaeta langkung utami. Aduh tuh cenah insyaallah pamit teh aya ieu mah tos lebaran cenah ieu. Nya abi oge tos siap ari cau-cau. Oh tuh alhamdulillah ya aduh. Cau. Alhamdulillah. Alhamdulillah kasih bungsu mah loba nu nyurpei. Aduh Nya nyurpenya. nanya Nah, ieu bos. Nya ya bos ya duka ya duka sayuran nya. Insyaallah mudah-mudahan aya rezeki sararea. Amin nya tuh baraya cenah ya. Penting mah cek Kang Haji mah ulah rudat. Wah, rudatnya Alhamdulillah. alhamdulillah. Rudat insyaallah. Amun jalmi di rudat malah Fungsinya. pakusut emutan. Alhamdulillahnya. Jadi ulah sampai urang kieu nikahkeun murang kali kopeah nangkara. Wah, eta tuh barayanya ari ngawangkong sareng anu sesepuh mah ieu ge masihan terang kanu anom ge gitu kade cenah ya bade mun bade ngaikeun rumah tanggi kudu bener-bener cenah tuh alah di asak deui sampeuna ya. Oh bos teh asli Pak nginep di dieu bos. Asli aduh nih genaheun kieu kitu jauh tina pikiran teh bakal kumaha ai pas ka dieu nyata nama geuning. Nya. Aduh. Jauh we genah we. Aduh. Genah dina cekasana sau naon ciga di hotel di mana teh. Nya Nah, tuh. meskipun kasurna kieu ye. Nya. Nya, tapi aduh nikmatna ku plong pikiranna geuning nya Kang Haji teh pantesan betah. Tah eta. Kan hiji meureun insyaallah lah kuat ku reungit mah urang gajak gelut we Tah, reungit mah kitunya. Acak-acak mun. Mohon aduh tuh. Aya eta. Tuh baraya tadi obos di Majalengka cenah. Pasason teh diekeun kurupuk jeung bonteng tah ayeuna wengina ku sampo beledug cenah. Si obos teh ya obos di Majalengka teh penasaran cenah baraya ya. Yang nyobian sampo beledugna Kang Haji Channel. Ngepros oge cenah baraya aduh tuh. Nikmat geuningnya Nikmat tuh Kang Haji Banda ya. Aduh, koki. koki teh. Oh koki ngakeun tuh. Aduh tuh. Nah, jadi tambihan deui. Tuh baraya Masya Allah Sanes tah. pingping hayam. Kade obos ieu nya sanes pingping hayam ya saya aya we obos tuh baraya Wah, pengersa di dia Masya Allah tuh. Bul kene tuh oh sanajan rada tutung baraya. Tapi ku nikmat gitu ai di kebon mah baraya di kebon pakon mah tuh. Aduh Masya Allah Aslina nikmat pisan. Tapi da ieu teh ketinggalan teh duka tutung duka naon. nya kitu obos aduh. Tutung gitu teh. Aduh nya teh sawios Ngebleng ada nya. nikmat tah di pilihan Nikmatnya pilihan obos Nikmat tah. ji geuning ngeunah ji. Hubungan ka dieu cenah bade mondok saur teh. Allah nya aduh. Gitu cerikat ngagoreng. Belaras Kang Haji aduh. Ka dieu aya ieu teh di dieu bade nginep. Nya matak tadi sonten teh abi teh mulang heula pas bade tos bada Isa Kang Haji Channel ngontek cenah ieu teh. Kang Uje cenah ieu obos di Majalengka teh cios cenah sugan teh abi mah heureuy cenah bade mondok teh cenah. Matak abi teh langsung we ka dieu yeuh aduh. Aduh iyalah bener si obosnya obos lah. Cing ieu we nyobian mangga ieu nginep di hotel berbintang 5 itu ya nya sok we rarasakeun ieu nginep di hotel berbintang 5 kumaha sanes bintang kejora. oh sanes kade sanes kitunya Tapi da meureun Kang Uje naon ge aya disyukuri didik eta laras
laras. Gening nanaon ge nikmat. Nikmat laras laras Dinikmati laras. Sagala rupi ge. Mohon. Gening teu harta banda cek kasarna mah moal dicanak Nah, kayak eta urang gitu nya. laras laras Ieu. laras. Tah nu kieu nu nikmat ka cida teh ngumpul. Tah, eta laras. Tepira nu kieu ngenyong. Ngenyong. jeung kopi udut aduh. Nikmatnya mohon. Insya Allah. Insya Iya Allah. langkung utami sampo digoreng. Komo abdi mun seueur artos. Ya. Langkung utami emutan tem Oh, berai-berayan. Tapi berai-beraiannya. alhamdulillah langkung utami daripada abis seueur artos mending kene pas-pasan mati. Etanya mohon lah alhamdulillahnya tah meureun obos lah pokok namanya bisi obos bade istirahat perjalanan panginten jauh ti Majalengka ka kebon pakuan teh sama meyeuna sok we yang ngenyoh heula ye sampe beladungna ti Kang Haji Channel tah panginten kitu baraya Kang Haji Channelnya ieu obos Majalengkana cenah bade istirahat kumargi cenah perjalanan tadi teh jauh barayanya tadi mah rencana teh bade ngaborong bonteng apa teh bontengna kalau kadi ngenyong geuning aduh tah meureun kitu barayanya ka baraya Kang Haji Channel pokokna tong hilap lah perbanyak rasa syukur perbaiki salatna perbanyak sholawat insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun pinten ti pribados sakieu bae kin ke dilanjut deui pokoknya berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.